Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, inna wuniya urang biasa deui ngalaksanakeun pasunatan dina wunian sasi Ramadan nyaeta ngalaksanakeun netepan tarawih. Sabadana siangna urang ngalaksanakeun ibadah puasa atau ibadah-ibadah anu sanesna. Puasa itu mudah-mudahan aktivitas amaliyah ibadah urang dina dinten ayeuna woh wajibna, woh sunatna, woh salatna, woh sabuna nalaki amal-amal sanesna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Parsepuh balawargi saupami urang ninggal kana awal Ramadan dina taun ayeuna, khususna di Indonesia aya perbedaan dina ngawitan saum. Upami urang ninggal ngenteungan kana zaman ayeuna, ku ayana perbedaan teu sakedih jalmi-jalmi anu berkepentingan kurang ninggal kana media sosial seueur anu tudingan-tudingan miring. Di antawisna pamurang ninggal kana media sosial aya tudingan yen ngahaja PBNU bekerja sama sareng Kemenang yen ngalaksanakeun puasa teh dina dinten Minggon supados aya perbedaan. Padahal lamun kurang dilenyepan di kapungkur perbedaan dina awal Ramadan atanapi di awal sasi Sawal ieu mangupikeun hal anu wajar anu biasa terjadi. Namun margina khusus di Indonesia dina nangtoskeun awal sasi Hijriah memang aya dua cara anu dianggo. Di antawisna anu kahiji aya ormas Islam anu ngetang kana penanggalan Hijriah bade awal Ramadan, bade awal Sawal, tapi awal sasi-sasi nu sanesna ieu ngagunakeun metode hisab wujudul hilal. Anu mana hisab wujudul hilal ieu mangupikeun peretangan kana sasi-sasi Hijriah dumasar kana ilmu astronomi atanapi ilmu falak. Namun anu janten dasar dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun wallazi ja'ala samsa dia awwal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dina surat Yunus ayat 5-4. Didinya diuningakeun mantenna Allah anu parantos ngajantenkeun parantos nyiptakeun kana panempoe bersinar wal qamara nuran sarta bulan bercahaya. Janten dina Al-Qur'an diuningakeun aya perbedaan antara bulan sareng panempoe. Upami panempoe mah bersinar diistilahkeunna sapalina ulah nafsirkeun upami bulanna bercahaya. Lamun diuntengan ku ilmu alam memang ieu sejalan. Namun margina panempoe numutkeun ilmu alam ieu kalebet kana bintang. Ari bentang teh benda langit anu ngagaduhan cahaya solangan dumasar kana reaksi kimia fusi. Sementawis bulan ieu mangrupikeun cahaya pantulan tina panempoe. Upami urang ninggal ka bulan ti bumi bentukna sapertos kitu bercahaya. Ponya kitu deui upami bapak ibu sobi nyobian angkat ka bulan teras tinggal bumi di bulan maka mau aya bentenna urang tinggal bumi ge kitu sami bercahaya. Naon margina antawis bulan panempoe ieu gagaduhan sinar dumami pantulan tina sinar panempoe. Hiji buktos yen bumi dengan gagaduhan cahaya yen bulan dengan gagaduhan cahaya nalika posisi matahari, bumi sareng bulan aya dina garis anu sejajar, otomatis cahaya panempoe anu bade ka bumi kahalangan ku bulan. Ponya kitu deui cahaya panempoe anu bade ka bulan kahalangan ku bumi, maka terjadi gerhana. Boh gerhana bulan, boh gerhana matahari
ieu buktos yen bulan mah teu ngagaduhan sinal nyarita. Mangki nu masakana ilmu alam mah mung bintang anu ngagaduhan cahaya nyarita. Bintang anu paling caket sareng bumi nyaeta awan poe. Dina Al-Qur'an sareng ilmu alam geus jalan. Wa qadarahum manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Allah nyiptakeun sapertos kitu teh teu sia-sia. Tapi Allah nyiptakeun sapertos kitu sarta Allah netepkeun kana manzilah-manzilah kana perjalanan-perjalanan bulan li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sangkan jalma-jalma hafal kana hitungan tahun, hafal kana hitungan waktu. Tah masarkana eta kumargi ayana panon poe jeung bulan ieu tiasa dieta numutkeun ilmu hisab, numutkeun ilmu astronomi secara matematis biasa dieta iraha awal bulan. Numawi sapalina ormas Islam aya di Indonesia ieu ngagunakeun hisab wuzudul hilal dina nangkoskeun numawi teh jauh-jauh hari tos biasa ditangkoskeun. Saum jatuhna dinten Sabtu kaping 9. Naon margina eta mah perhitungan secara matematis. Salajengna kaduana aya ormas Islam bahkan sebagian besar ormas Islam ieu ngagunakeun ru'yatul hilal. Ninggal langsung kana penampakan hilal. Ieu geus sami ngagaduhan dasar. Kahiji dina Al-Qur'an dina potongan ayat dina surat Al-Baqarah diuningakeun sing saha jalma anu ninggal kana bulan maksana kana bulan tanggal hiji anu sebat hilal teh maka prak laksanakeun. Kaduana aya hadis anu nguningakeun hadis riwayat Imam Bukhari anu tos teu mangmang deui kasareanana di dinya diuningakeun sumu li ru'yatihi wa kabbiru li ru'yatihi. Faidza rubiya alaikum fa'akmilu iddatis sa'bana syalashir. Prak laksanakeun puasa aranjeun lamun anjeun geus ningali kana bulan. Prak laksanakeun lebaran aranjeun lamun anjeun geus ningali kana bulan. Tapi lamun teh mah bulan kahalangan hartosna teu katinggal maka sampurnakeun bulan Saban jumlahna 30 dinten. Namun margina tiasa kitu margi tadi teh kusabab ayana perjalanan bulan anu tos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala istilahna tos aya manjilah-manjilahna. Maka bulan dina berevolusi mengelilingi bumi teh ieu lamina 4 pekan, 4 minggon. Saminggon 7 dinten berarti 28 dinten. Minggon kahiji posisi bulan di bulan Sabit. Tajana upami tos aya bulan Sabit ieu hartosna tos lebet kana bulan. Bulan Sabit tanda awal bulan teh dinamikeun hilal. Teras dinten kadua ngageungan, dinten katilu ngageungan, dugikeun ka minggon kahiji eta nepi 7 dinten, maka posisi bulan bentukna satengahna. Saya pekan kahiji lebet karena pekan kedua dinten ka-8 satengahna namihan ka-8 teras namihan dugikeun ka dinten ka-14. Maka dina dinten ka-14 penampakan bulan di bumi sapenuhna disebut bulan purnama teh bersih carang. Teras lebet ka pekan katilu atau napi minggu katilu ngalitan deui mung posisina anu benten anu tadina umpamana di dieu janten ngalitan janten ka dieu posisina alitan tadi teras dugikeun ka dinten ka-21 janten satengahna deui yang tadi mah di dieu anu bentukna kitu. Lebet kana pekan terakhir atau napi minggu ka terakhir teras ngalitan deui anu akhirna dina dintenan ka-28 penampakan bulan di bumi sapertos sabit deui. Mung sabit tanda bulan terakhir. Janten benten bentuknya dari ieu janten kitu. Tah sabadana dinten ka-28 maka terkadang dina sasi eta sadinten bulan teu katinggal, terkadang 2 dinten teu katinggal. Upami bulan sadinten teu katinggal maka dina dinten eta bulan Hijriah jumlahna 28 dinten.
Tapi lamun teh 22 dinten teka tinggal, maka dina sasi eta bulan Hijriah jumlahna 30 dinten. Sehingga penanggalan secara Hijriah mah benten cara Masehi. Upami Masehi mah aya 28 dinten dina sasi Februari, mung 4 tahun sakali aya tahun kapisan 28 dinten. Aya 30 hiji dinten upami dina Hijriah mah upami teu 28 dinten 30 dinten. Tah dimasarkan eta ormas-ormas Islam anu seueur sanesna terang kana ilmu hisab. Buktosna aya kalender sapertos aya kalender NU, aya kalender Persis, aya kalender ormas-ormas nu sanesna ieu hiji buktos yang biasa eta mah. Wabil khusus dina menangtoskeun sasi saum, wabil khusus dina nangtoskeun lebaran, ieu ngarujukan hadis tadi. Sumu li ru'yatihi wa kafiru li ru'yatihi. Tingali heula ulah. Dimasarkan eta maka mungkin wae terjadi perbedaan. Tak poal sakitu maka kanggo urang ulah ragu terjadi perbedaan, ulah silih lepatkeun mana keyakinan urang. Urang yakin karena 28 kumaha orang kalarasan aya di ormas Islam anu 28 laksanakeun 28 ulah ragu. Urang yakin 30 dinten misalkan laksanakeun 30 dinten anu teu kengeng teh kieu. Keyakinan urang mah 30 dinten nya. Ngan urang kebenaran baku lolobana 28 dinten lumayan sapoe ya. Jadi ka 28 dinten tak eta nu teu kengeng. Sabalikna ari numutkeun pemantauan bulan mah ruyatul hilal mah teu acan katinggal ye. Tapi nu sanes 30 dinten lumayan ye. Urang biasa ibadah sadinten bade 30 dinten ulah ketolana. Upami memang penampakannya 28 dinten 28 dinten. Jadi perbedaan ieu hal anu wajar yakini mana kurang. Ngan umat ulah bade ngalepatkeun kana perbedaan pendapat ya. Paling nu paling priori deui mah sanesna perbedaan pendapatna. Tapi mudah-mudahan bade 28 dinten, bade 30 dinten, mudah-mudahan kurang sentiasa ngalaksanakeun ibadah puasa kalayan sampurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la syarika lahu Qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu Qadir.